Duh, ya teh, nah benar gitu, bejat si Haji Mayung teh. Benar gitu ya teh gering si Ustad Leutik teh. Tawa jijeunan Haji Mayung, aduh asa cangcaya itu kalau sore. Mimpin tawasul kalah kumahanya ieu teh. Nepikeun ka teu datang si Ustad Leutik dititah mimpin tawasul ku aing kumaha ieu teh. Asa rada cangcaya ieu teh ka si Haji Mayung teh, si Ustad gering teh. Disusul we kitu ayeuna. Atuh kumaha kalah terjadi menang amplop teh jabaan abi teh boga bayareun can meuli skincare can meuli lipen kumaha atuh kan ini dia tuh gua ageuleuh kumaha ringis kumaha deui atuh da urang teh bisa kumaha Setengah hargaan ya si Ustad Leutik diulem ku aing dikeun ka teu datang. Nah benar gitu ieu teh gering. untuk pembekalan gerai jadi jelema teh La ilaha illallah si Ustad diulem nepi ka teu datang. Asa tengah hargaan ka aing. tolong lagi-lagian abi lah nu ngomongna Ustad ngabohong cenah gering. rasul saha Pak abi mah henteu repeh tong ngomong pene ku abi Pak Kubu sebenarnya mah si Aa teh entos dangdos di dia teh bade ka Pak Kubu kusabab ku si Haji Mayung edan dipegat uih deui ka dieu bari ceurik. Jadi Ustad dia teh geringnya. Henteu Pak Kubu jag-jag belegag si Aa teh malahan mah ku abi teh tadi bahanan keresek Ya keresek kanggo naon teh? eta Pak Kubu kan masih cicing eta Pak Kubu teh di bahanan keresek teh kanggo emameun kanggo bugis kanggo bibika kanggo pokona emameun sagala kalah dipegat ku si Haji Mayung. Ustad, geuning pamajikan teh kantun kalelebok geuningan. Sabenerna Ustad teh gering ya. Henteu Pak Kubu henteu Pak Kubu sehat teh si Aa teh sehat. Nah, atuh Haji Mayung teh nyebutkeun Ustad teh gering cenah. Oh si Haji Mayung teh nyebutkeun si Aa gering. Nya kitu cenah tadi teh nyarita nama. Ulah sok eleh ku Haji Mayung teh lawan. Untung tuh Pak Kubu teh ngaturkeun amplop ka dieu bager. Nyawa teuing atuh amplop mah da tadi oge geus dititipkeun ka Haji Mayung. Aduh. Gusti. Amplop geus ka Haji Mayung keun. Ayeuna mah tepungan we Haji Mayung, da amplop mah geus dititipkeun ka Haji Mayung. Asa kalarieu jalma di dieu mah lieur aing mah. Lawan gerak kali-kali mah Haji Mayung teh tok elehan wae. Teh hirup teh elehan we. Ganen sih teh carahan wae nya. Pok aing keur pararusing oge. Gol. Bieu si Haji Mayung tos balanya naon nya? Boga duit di mana nya? Tuh, geus balanya Haji Mayung teh. Balanya naon saya teh eta amplop jam saki aing. Gol. Cara kepanasan. Naon sia? Jeung nyebutkan cara kepanasan ka aing. Si Banar edan, si tukang nganyuk sia teh. Awas sia ku aing. Kepanasan caru. Ngom aing nya, kieu-kieu aing mah. Hiap sia. kita nyari mana